Takol bedog saurna. Habak bab koceak anu ngagero ti jero bedug. Wah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki Mitra Dongeng Sunda anu satia di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileksa Ngadongeng. Dinten ieu Aki bade medar lalakon anyar. Nanging sate acan Aki ngawitan ngadongeng, hapunten sejang ngemutan heula utamina kanu nembean mendak channel ieu, toel heula tombol subscribe, like, share, sakantenan sareng locengna. Hatur nuhun kana pangdedeungna nya. Sumangga nyangakeun dongeng Sunda dina carios Sikulup dina episode disumputkeun dina bedug. Wilujeng ngadangukeun. Ujang Nyai Cihanjuang ngaran hiji lemur di pasisian anu kungsi genjlong ku ngaran Mang Itok eueuh riweuh jeung paciweuh tara aya euwah-euwah sumawona mun aya karaman. Menang sawatara waktu mah aman tara aya anu kacarita eueuh ibur anu kacatur henteu digetrik ku jurig henteu digamahan ku siluman peuting ting trim beurang tenang. Cindek nama sepi paling tawong rampog ngeunah nyandang ngeunah nyanding senang ngahnang ngahning sarerea suka bunga gemah ripah repeh rapih henteu ripuh warga desa ngarasa betah tumanina. Tapi kangaranan hirup kumbuhna manusa anu tara langgeng dina hiji kaayaan nyatana sokeuna ku awah gingsir. Kitu deui kaayaan lemur Cihanjuang anu tadina ayam tentrem teh geus mimiti harengheng deui loba beja, loba dedengean jeung loba piomongeun balarea. Ari anu jadi sabab Sikulup anak Mang Itok anu karek nincak umur 14 tahun harita teh keur meujeuhna resep ulin jeung kacida lengerna. Loba kabejakeun milampah anu kurang pinuji da puguh kurang wiwaha. Ari bilani nu jadi indungna sasat geus taak ngawarah nu jadi anak teh. Da lain henteu dididik. Teu sirikna sore isuk di papatahan sarta dielingan sangkan bisa hirup parok jeung batur. Eta oge ari keur di papatahan mah sok cicing bari tungkul kawas anu heueuh ngaregepkeun. Tapi ari kalakuan mah anger we sakarep-karep. Anu dipilampah teh anu dipikaresep ku manehna. Papatah teh eueuh tapakna kawas cai dina daun taleus. Kocap dina hiji mangsa. Harita teh bulan puasa kirawan ciling sir ngulon. Sikulup diuk dina golodog bari ngomean beung berat useup. Sakapeung ngalieu katebeh kulon kawas aya anu didagoan. Geus kitu ngarobah diuk sila tutug. Panon melong kanu anggang, pikiran kumalayang kamana mendi, keur kitu jol si Ohim sobatna datang, bari uluk salam. Sampurasun, rampes, tembah Sikulup bari ngareret ka si Ohim. Paromana haseum bangun jengkel, ari diukna anger teu robah. Sedengkeun si Ohim geus ngarti, geus apal kana adat jeung pasipatan sobatna anu babari ambek jeung sok hayang menang sorangan. Atuh geuat miheulaan nyarita bisi Sikulup nyentak manten da si Ohim ngarumasakeun salah. Kulup, hampura kuringnya, rumasa elat euy. Ari sabab tas mantuan heula emak. Uing teh dititah mindahkeun suluh ti kebon ka kolong imah. Jabat ti kitu, leumpangna teu bisa gancang euy. Lungse, apaan uing teu keur puasa yo. Ngadenge omongan si Ohim kitu, Sikulup teu buru-buru nembalan. Kalah gagaro sirah bari ngadehem kawas anu nahan kakeheul. Hatena memang ngagerembet ambek sabab asa geus lila ngadagoan teh. Matak nyeri beheung sosongeteun, suku oge mani asa sing sireumeun. Geus kitu pok ngomong bangun keheul satengah nganaha-naha. Baku sia mah ari geus telat teh Ohim. Barina oge iraha teuing maneh sok datang nincak mangsa. Salawasna oge maneh mah sulaya tina janji jeung aya we alesanna teh maneh mah pinterna keur dagang jengkol alias ekol.
Tapi heglah pikeun saheulaanan mah ku uing dihampura bisi dosa euy. Sabab sarua uing oge keur puasa ye. Heeh, syukur kulup. Da sarua apan kuring oge puasa. Ari ayeuna rek kumaha urang teh euy? Rek ngurek atawa ngusep? Urang ngabuburit ohim. Cicing wae di imah mah babari lapar jeung sok tunuh. Kaluman uing mah tutuman cicing teh sok atul hulu. Oh ngusep. Ayo lah. Kamana? Kawalungan atawa kabalong? Jeh, nya kawalungan atuh belegug. Kawas nu boga balong wae maneh mah. Nya hayo atuh. Da geus mawa jejeurna mah ye. Hayu urang kawalungan Cihonye. Pi dengekeun ye. Kulantaran ayeuna mah bulan puasa, urang ngamimitian teh ti hilir maju ka girang. Maksudna sangkan beuki girang beuki deukeut ka lemur. Jabati kitu engke pabuburit hanjati walungan teh gok ka sisi balong bahaok. Tah di dinya loba lauk. Lauk emas galede. Karti kumaneh ohim? Karti pisan lah. Hayu. Hayu atuh. Beral duana namiang sejana rek ngabuburit. Si kulup lempang pangheulana dituturkeun ku si Ohim. Ngajugjug ka walungan Cihonye. Harita teh panon poe beuki ngulon. Cahyana karasa panas mani moreret. Langit lenglang taya aling-aling taya mega anu ngahalangan. Gancangna carita. Si kulup jeung si Ohim geus nepi ka sisi walungan Cihonye. Teu loba catur. Duanana milih tempat anu sakira aya laukan. Geus kitu prak ngamimitian nguseup. Si kulup jeung si Ohim geus biasa nguseup di walungan. Anu diarah teh beunteur atawa parai. Kalan-kalan sok aya oge bogo anu nyangut. Salian ti kitu geus arapal leuwih mana anu loba laukna, leuwih mana anu laukna loba tapi useupna sok mindengait, jeung apal deui leuwih mana anu loba laukan tapi tara aya anu nyangut. Harita teh mimitina mah si kulup jeung si Ohim teh aranteng nguseup, sabar tur gede harepan yen bakal aya lauk anu nyangut. Tapi sanggup sababaraha kali pindah tempat, lauk teh can menang hiji-hiji acan, kalah matak bosen masang eupan. Lila-lila si kulup aral, jung nangtung jujur digolerkeun dina batu, terus nulak cangkeng bari kukulutus. Haram jadah, lauk teh kamarah nanya euy. Kunaon mani eueuh nu nyangut hiji-hiji acan? Moal nya paruasa nurutan jelema kitu. Ari si Ohim anu ngajentul dina batu teu usik-usik, nyekel jejer useup dari anaker. Panona anteng melong kana cai bisi aya lauk nyanggut teu kanyahoan. Keur jongjon kitu kejebur. Sora cai dina leuwih anu ditinggangan ku batu. Atuh mani ngarenjag si Ohim teh. Ret ka tempat datangna sora, anabreh si kulup keur mangku batu sagede kalapa. Kalawang dibalangkeun kana leuwih gujubar. Cai mungsrat paburisat, gero si Ohim nanya bari cengkat. Kulup, kunaon ari maneh? Ditinggangan kitu mah laukna kalabur atuh. Yah, pusing aing mah Ohim. Montong loba bacot sia. Lauk mah teu ditinggangan oge ngajar dog wae. Eupan aing eueuh anu ngahakan, kawas anu paruasa lauk gejul teh. Nya sarua atuh da kuring oge teu meunang hiji-hiji acan. Boro-boro lauk keuyeuk buntung oge eueuh anu nyangut. Nya euy, aneh naker. Tara-tara tisasari bangsat teh kabina-bina teuing. Nah naon dosa aing? Lauk burung walungan haram jadah. Ieu jejer kurang ajar deui. Bengsal kabina-bina. Ngadenge si kulup kukulutus, si Ohim teu wani nempas. Kalah geek diuk deui dina batu nangkep tuur bangun bingung. Jejer useup dicekelan keneh. Nenjok kitu si kulup ambek haok nyentak bari nulak cangkeng. Hei, Ohim, kunaon ari maneh kalah ngahuleung ha? Ngomong sia. Mah nyerek nungguan kolot dina batu? Ih, ari maneh kulup sok tarapuguh ari nanaon teh. Kuring mah nya kumaha maneh we, rek nguseup hayu, rek balik nya hayu. Kunaon make jeung kudu ambek sagala urusan lauk anu keur puasa mah tanyakeun we ka palebe ulah nanyakeun ka kuring. Da kuring mah teu wawuh jeung lauk deuleu. Heueuh mikir sia. Kumaha ari geus kieu? Horea mah aing mah nguseup oge teu bebenangan mah. Tapi lamun rek balik, rek naon? Da beurang keneh.
Cek si kulup bari gek diuk dina batu. Terus ngusapan tarangna kawas anu keur mikir daria. Urang ulin we atuh, kamana we nepina kulup. Tembal si Ohim bari ngareret. Bener yuk lah. Ulin we, kamana we nepina yuk. Si kulup teu loba mikir. Jung nangtung terus hanjat ti walungan dituturkeun ku si Ohim. Tekung si Lila, duanana geus laleumpang mapai galengan sawah. Cahaya sang surya karasa panas mani moreret, da puguh beurang keneh. Parat sawah, jog anjog ka hiji tempat, didinya aya tegal jukut anu sok dipake ngangon ingon-ingon. Harita oge kitu, deket Tangkalimus aya sapi keur nyatuan anu bogana jongjon ngarit bawaeun balik. Nenyok itu si kulup ngarandeg nyeh seuri sorangan terus ngareret ka si Ohim bari nyarita. Ohim, urang hiburan euy. Hiburan naon kulup? Urang ngigalkeun sapi. Ngigalkeun sapi, ngigalkeun kumaha? Mane masok nu aneh-aneh wae kulup. Si Ohim heraneun, saeutik oge teu ngarti kana maksud omongan si kulup. Tong wakaloba tatanya Ohim, bisi teu kaburu euy. Ayeuna mah maneh balik deui ka sawah da deukeut ieu. Pancen maneh neangan gaang, newak we 2 siki mah. Tapi kadenya ulah dipaehan, kudu dibawa hirup-hirup ka dieu. Sanajan bari jeung teu pati ngarti, si Ohim nurut. Harita keneh balik deui muruk ka sawah, rek ngalagaang, lempangna gancang rurusuhan. Ari si kulup diuk dina batu, handapkeun Tangkalimus anu nguyupuk iuh, kasilir ku angin leutik, atuh karasa seger matak betah tumanina. Panonna nempokeun sapi anu keur jongjon nyatuan, sakapeung ngareretan ka si Ohim anu keur leuleumpangan mapai galengan sawah neangan gaang. Tekung si Lila, torojo si Ohim geus datang deui, leungeun katuhuna dikepeulkeun ngepeul gaang sadua-dua. Menang gaang teh Ohim, cek si kulup bari neuteup. Menang ya, 2 siki mani baradag euy. Tembal si Ohim bari nemongkeun gaang. Syukur, sok cekel we heula kumaneh. Rek dikumahakeun? Mangkelanan sabar heula, ke kuing dipapatahan. Urang nitenan heula kaayaan ayeuna mah, bisi aya jurig nyiliwuri, bisi aya setan minda rupa, nanaon oge kudu apik jeung tarapti. Ulah gejot borosot, bisi ti sorodot Ohim. Tenang heula, sabab kudu asak perhitungan, sangkan tujuan bisa kahontal. Kitu cek si kulup. Si Ohim mah can ngartieun keneh bae. Tapi najan bari jeung kitu oge, tetep we nurut kana papatah si kulup. Ari si kulup rarat-reret dari naker, barang nenyo kanu boga sapi. Neuteupna rada lila, terus unggut-unggutan sorangan. Geus kitu ret ka si Ohim bari nyarita dari naker. Ohim, tugas maneh saterusna kudu ngadeuketan sapi. Kade sing ati-atinya bisi sapi kagareuwahkeun. Tah jalana ka dinya, leumpangna kudu lalaunan, ulah ngomong, ulah ngadehem, ulah seuri, ulah ceurik, jeung ulah loba pamolah anu matak reuwaseun sapi. Leumpangna oge maneh teh kudu ngeteyep lalaunan. Kade sia, ulah nincak kalakai garing, bisi ngorosak. Nyaheug tapi pancen kuring teh naon kulup? Cek si Ohim can ngartieun. Gampang Ohim, dengekeun kumaneh. Eta gaang asupkeun kana ceuli sapi, kenca hiji, katuhu hiji. Kade kudu yakin asup kana liang ceulina. Ulah rusuh bisi gagal. Jig, buru-buru. Aduh, si Ohim ngajenghok reuwas. Ulah nyebut aduh belegug. Nah kawas anu ditonyok wae maneh mah. Jig, gawat. Keun bogana ditalingakeun ku uing. Tapi tenang we da moal nyeun, sabab keur jongjon ngarit. Ngadenge kitu si Ohim narik napas jero bangun seunggah. Tapi akhirna mah nurut kana papatah si kulup. Bari jeung hate cangcaya, si Ohim ngeteyep ngadeuketan sapi anu keur nyatuan di barung Ratug Jajantung. Bareng jeung kitu, gaang anu dikepeul teu daek cicing, dampaleungeunna karasa getek. Tekung si Lila, si Ohim nepi kanu dituju, sapi geus aya hareupeun. Tapi reg ngarandeg heula sakedeung bari neuteub kana ceuli sapi, ditelek-telek sangkan teu salah ngasupkeun gaang. Sanggeus teteg hate, gaang anu hiji dikepeul ku leungeun kenca,
anu hiji deui dicekal ku leungeun katuhu bari ngadodoho ceuli sapi. Tekung si lila blus. Gaang diasupkeun kana ceuli sapi. Barang blus sapi gigideg bari cengkat reuwaseun. Tapi teu lila geus tungkul deui kana jukut. Atuh blus deui gaang anu hiji deui diasupkeun. Geus kitu belecet si Ohim lumpat muru ka si kulup. Jajantungna weuwuh ratug kesangna ngucur. Barang geus nepi ka si kulup pok ngomong semurusuh. Beres kulup, geus kieu kumaha euy? Nah jiga nu sieun maneh mah Ohim. Tenang we euy, tenang. Malah mah urang lalajo sapi joget. Rame gerak, maneh mah burung resep. Tema si kulup tenang naker. Wah, maneh mah kulup, kumaha lamun sapi teh ngamuk. Tuh, sapi teh dangah bari gigideg euy. Si Ohim tatan-tatan rek lumpat. Ngadenge kitu, si kulup oge cengkat bari taki-taki. Pok ngomong, bener Ohim, jigana gaang teh geus aya di jero ceulina euy. Ohim, hayu lumpat, buru lumpat. Belecet si kulup lumpat pangheulana. Ari si Ohim colohok bareuheudun. Tapi teu panjang mikir, belecet deui lumpat nuturkeun sobatna. Bareng jeung kitu sapi sesegor pikareuwaseun. Ngagareuwahkeun anu boga sapi anu harita keur ngaritea. Sapi sesegor bari huluna gigideg, malah lila-lila mah ajret-ajretan kawas anu kasurupan. Atuh puguh anu boganna reuwaseun, gajleng luncat ngadeuketan sapi, maksudna arek nulungan. Tapi sapi kawas nu edan, di deketan teh kalah ngamuk, babadug, dudupak, sesegor bari nyirig matak sieun. Geprak nu boganna diteungar, jengkang, kubrak, aduh! Nu boga sapi ngagulitik, terus nonggeng bari marurung. Sapi terus ngamuk, gurudug, susuruduk ka kidul, soloyong ka kulon bari sesegor, seak lumpat kawetan bari danga, huluna ideg-idegan, gereleng gugulingan, kakaler bari jeung teweleh sesegor. Korejat hudang, kebro nengar tangkal buah nepi ka ingeung, daunna muruluk dahan garing marurag. Akhirna sapi teh ngamuk ngewak-ngawik kawas anu kasurupan. Sakapeung ngarandeg, terus gagadil kana naon bae anu aya hareupeunana. Katara ceulina geus ledeh, getihna ngucur, uncrat-ancret kana jukut. Kacaturkeun si kulup jeung si Ohim. Harita teh duanana geus jauh ti pangangonan. Dariuk dina batu bari ngahegak. Duanana nempokeun sapi ti kajauhan. Katara sapi teh masih keneh ngamuk. Si Ohim katara bangun reuwas beungeut namani sepa loba kasieun bisi katempuhan. Ari si kulup mah kalah nyerenge asa meunang. Red ka si Ohim bari ngomong. Tenyo kumaneh Ohim. Sapi teh bener joget euy. Kaciri kumaneh. Lain joget kulup. Tapi kasurupan euy. Tuh nu bogana ngajungkel. Karunya syah. Nyakeun bae da lain urang. Yuk urang balik bisi katempuhan. Si kulup cengkat terus lempang deui muru ka lembur teu nunggu jawaban si Ohim. Atuh si Ohim gancang nuturkeun, hatena tambah hariwang. Jabati kitu harita teh maju kaburit deui, kadenge sora tonggeret patembalan asa matak ting seredet kana hate si Ohim. Barang parat nyorang tanyakan, reg si kulup eureun, malika si Ohim bari ngomong dari anaker. Ohim, uing mah asa teu ngareunah hate euy. Asa beda rasa, jiga-jiga rek aya panyerewedan ye. Nilik kana pangalaman anu geus kaliwat mah. Lamun aya parasaan kieu teh sok dicarekan ku emak uing mah euy. Duh, boa nya kulup. Hate kuring oge teu puguh rasa ye. Kumaha tuh? Gampang Ohim. Lamun emak uing ngamek jeung emak maneh nyarekan, urang moal bisa buka euy. Da pasti moal dibere dahar. Jadi urang kudu neangan cara sangkan bisa dahar. Kumaha carana? Urang ngalalauk emas ti balong bah aok. Maneh anu newakna nya, kade milih anu pangbadagna euy. Tah kitu carana Ohim. Tembal si kulup bari pepeta panonna melong ka si Ohim anu colohok teu ngartieun. Sageus nepak tarang pok nanya, "Kolop, asa teu nyambung euy. Nah, hahayang dahar kalah ngirim lauk ka bah aok." Ulah loba mikir Ohim da maneh mah uteukna leutik.
lamun maneh ngaku kene sobat uing, tong loba protes. Laksanakeun we, engke oge ku maneh bakal kaharti, jawab si Kulup deui. Ya hayu atuh, yuk. Si Ohim kalah beki bingung ngadenge jawaban si Kulup teh, tapi akhirna mah nurut we sarta harita kene dua nana init ngajugjug ka balong Bah Aok. Tekung si Lila dua nana anjog ka sisi balong. Si Ohim tetalangke brus ancrub ka balong sarta leungeunna ngopepang neangan lauk. Kadenge sora cai seah kakubak, sakapeung kadenge sora lauk ngagurubug lepas deui. Akhirna si Ohim nyisi bari nangkep lauk emas segede bitis, terus hanjat bari ngahegak. Ade pisan pagawean teh Ohim. Badagnya, badag Kulup. Meujeuna sakieu mah euy. Aduh, capek euy. Satuluina bubuhan geus biasa. Si Kulup jeung si Ohim paregalna keur ngurus lauk teh. Sakuri walau oge geus dikerong sarta dibungkus ku gebog cau. Kaayaan beki burit, panon poe geus tunggang gunung sarta tonggeret beki rame. Lalai oge geus aya anu bijil tina sayangna ting kalayang nyamran rametuk. Samemeh kadenge sora adan magrib, si Kulup jeung si Ohim geus ngagedig muru ka lembur ngajugjug ka imah Bah Aok. Tukung si Lila geus nepi kanu dijugjug. Anjog ka hareupeun imah Bah Aok. Sampurasun. Si Kulup uluk salam bari nangtung hareupeun lawang hareup. Rampes. Tembal ambu Aok bari mukakeun panto. Terus ngelol sarta ngabageakeun ka si Kulup. Geuning maneh Kulup. Aya naon burit-burit? Ieu ambu. Nyangakeun lauk kanggo abah sareng ambu. Hatur lumayan kanggo nambih-nambih rencang sangu. Supados buka atanapi sahur langkung ponyo. Tembal si Kulup bari mikeun lauk ka ambu Aok. Atuh puguh mani atoheun si ambu teh. Alhamdulillah. Syukur teuing. Malaur ambu teu boga deungeun sangu jang sahur engke. Uluh mani badag kieu lauk teh nya. Lauk naon ieu teh Kulup? Ambu Aok nampanan lauk paromana bear marah mai. Lauk emas ambu. Oh syukur, orang goreng sing garing, moal teu girinyih geura. Dupi abah nuju angkat ka mana ambu? Si Kulup nanya mengkolkeun obrolan. Tadi teh disamper ku palebe, magarkeun teh aya anu cilaka di Tenggar Sapi. Hayang tepung mah engke we magrib ka dieu deui, bari sakalian buka di dieu nya. Ceuk si ambu dari anaker. Atuh ngadenge kitu mah si Kulup reuwas campur atoh. Reuwas dumeh ngadenge aya nu cilaka di Tenggar Sapi. Atohna dumeh diajak buka di imah Bah Aok. Pok ngomong deui bari nyumputkeun ka reuwas. Alhamdulillah nuhun ambu. Muhun engke uing ka dieu deui nya ambu. Aya peryogi ongkoh. Aya obrolkeuneun ka abah. Kitu we sok engke ka dieu geus adan magrib nya. Muhun ambu, mangga pasti engke ka dieu ambu. Si Kulup amitan, terus ngalios balik dituturkeun ku si Ohim. Sanggeus jauh ti imah Bah Aok, si Kulup ngarandeg bari pok nyarita dari anaker. Ohim, teu jauh tina sangkaan euy. Anu di Tenggar Sapi teh tangtu gara-gara kalakuan maneh. Nah bet duding ka kuring. Si Ohim mun cereng ambek. Har, ari kitu, saha anu ngasupkeun gaang kana ceuli sapi? Pan maneh lain uing Ohim. Tapi apa dititah ku maneh Kulup? Si Ohim beuki ambekeun. Geus. Ulah loba carita. Urang teh aya dina kaayaan darurat yo. Uing rek nanya ka maneh Ohim. Maneh rek wani balik ka imah atawa moal? Ari maneh? Si Ohim kalah malik nanya. Uing mah moal balik. Sieun dicarekan ku emak. Ayeuna mah mending urang mandi. Terus urang ka imah Bah Aok. Ngadon buka di ditu. Tangke lamun geus seubeuh dahar. Urang ka masjid milu taraweh. Ya basok loba dahareun malam lelikuran mah. Malah urang ngendong we di masjid nepi ka isyuk. Tah kitu Ohim. Ngadenge kitu si Ohim ngahulang sakedeung. Manehna mah rek mikir heula. Tapi si Kulup geus pok deui ngomong. Meges, ulah lila teuing mikir. Ieu kaayaan darurat ye. Hayu urang mandi, bisi adan manten sia. Kawas munding anu ditendok. Nenyo si Kulup ngalios muru ka pancuran teh, si Ohim ngiclik paneuri nuturkeun bari jeung hatena pinuh ku kahariwang.
Lamun ayeuna teu balik ka imahna pasti indungna nepungan bilani indung si kulup. Mun geus kitu isukna bakal dicarekan kudu jadi indung. Tapi ka si kulup teu wani baha, antukna ukur ngabetem teu wani ngomongna naon. Gancangna carita. Dur bedug magrib disusul ku sora anu adan hawar-hawar. Si kulup jeung si Ohim geus rengse mandi. Atuh barang ngadenge sora bedug teh gura-giru muru ka imah Bah Aok. Barang jog anjog. Langsung dibagiakeun ku Bah Aok anu keur andekak sila dina samak di tepas hareup. Tah geuning datang budak teh. Geuwat tajil heula kulup. Saur palebe buka mah ulah diengke-engke. Sunat hukumna. Ceuk Bah Aok bari gugupay atuh puguh si kulup maneh haripeut atoheun. Kalacat unggah dituturkeun ku si Ohim. Memeh nginum munjungan heula. Jigana bae ambo Aok geus bebeja ka Bah Aok, yen si kulup jeung si Ohim rek buka di imahna nu matak geus disayagikeun jang tajil. Bah Aok jeung pamajikanana wijaksana naker. Sanajan dina hate mah rada keheul, jaba geus teu sabar hayang geura nepikeun amanat ti bilani indung si kulup teh. Tapi dina waktuna buka puasa mah teu loba carita. Kalah mupujuhkeun anu tajil mani sagala disodorkeun. Atuh puguh si kulup jeung si Ohim mani ponyo naker. Geus nginum kop kana kolak, bea kolak suruput nginum cai kalapa. Akhirna duanana diuk ngadayagdag kana bilik, beuteung eungap bujur asa berat eureule teurab. Nenyo si kulup jeung si Ohim kawas anu kamerkaan, pok Bah Aok nyarita leuleuy. Kulup, Ohim, ulah waka hayang dahar sangu nya. Moal nikmat, geus tajil mah urang ka masigit heula. Urang milu salat magrib berjamaah. Tah engke, lamun geus salat urang dahar. Abah boga goreng lauk emas mani girinyi. Jigana mah bakal nikmat dahar teh. Oh, mangga bah, tembak si kulup pondok. Si Ohim mah teu milu ngomong. Geus kitu mah bring tiluan ka masigit anu teu jauh ti imah Bah Aok. Barang anyog ka masigit. Anu rek salat magrib berjamaah geus saged. Atuh si kulup jeung si Ohim katut Abah Aok oge milu aub jadi makmum. Dasar budak bangor. Si kulup mah salat soteh ragana wungkul, pikiran mah kumalayang ka mana-meni. Anu kacipta teh sangu haneut jeung goreng lauk emas. Beteungna kukurubukan. Jigana mah si Ohim oge moal beda jeung si kulup. Kitu kaayanana teh. Sanggeus rengse salat magrib. Bah Aok nyumponan jangjina. Si kulup jeung si Ohim diajak ka imahna. Barang nepi kanu dijugjug, dahareun geus sayagi. Da ambu Aok geus dipapatahan sangkan sasayagian. Atuh teu loba catur, brak dalahar ngariung. Puguh bae si kulup jeung si Ohim bungaheun naker, dahar ponyo maningali med. Sanggeus rengse dahar, Bah Aok nyarita tatag. Ambu perenan, abah rek ngobrol jeung si kulup. Pokna bari ngarobah diukna jadi sila tutug. Bareng jeung kitu si kulup jeung si Ohim mundur saeutik. Diukna nyarane kana bilik. Ari si ambu mah teu milu ngariung. Pakpik pekwe beberes merenkeun piring kotor jeung goreng lauk sesana diancokeun jang saur engke janari. Ujang, Kasep, kulup, kitu deui ka hidep Ohim. Kitu ceuk Bah Aok ngamimitian muka carita. Sumuhun abah, kumaha? Tembak si kulup bari ngarekepkeun silana. Ari si Ohim nurutan, tapi teu milu ngomong. Abah rek nanya, wayahna kudu dijawab sajujurna ngarah tereh rengse. Sabab waktuna saeutik ye, samporet. Sakedeung deui adan Isya, urang taraweh aub jeung baturnya. Ngadenge omongan Bah Aok kitu jajantung si kulup jadi ratug. Kitu deui si Ohim. Katara beungeutna sarpa ari sabab duanana oge gede karumasaan. Tadi beurang tas milampah salah boga dosa ka Bah Aok. Mangga abah, si kulup nemalan semu berat ti korona asa garing. Jang kulup, dengekeun. Tadi abah mantuan nulungan Mang Sarmad anu cilaka di Tenggar Sapi. Meh-mehan tiwas, tatu na parna, ngan untung katulungan keneh. Sabot recok silih tanya, ngeunaan sabab musababna. Datang si Sarmu, anu tas nyadap.
Si Sarmu bebeja kasarerea yen sabot keur nyadap kungsi nenyo Jang Kulup jeung Jang Ohim ngadeukeutan sapi anu keur diangon. Malah nyaksian ti kajauhan Jang Ohim ngarampaan ceuli sapi. Atu kaduana basa juljol jalma anu daratang rek nulungan Mang Sarmad, si Sarmu neruskeun pagaweanana nyaeta nyadap tea. Ari balik nempo Jang Ohim keur ngubek balong Abah disaksian ku Jang Kulup. Pamungkasna bilani indung hidep Kulup ceurik ngabangingik sedih ngadenge kalakuan hidep anu teu parok jeung batur anu teu aya euih-euihna. Hidep teh ngan ngariweuhkeun wae kanu jadi indung mani eueuh eureuna. Bah Aok eureun heula nyaritana. Socana melong ka si Kulup anu keur ngeluk tungkul kawas bueuk menang mabuk. Bujurna mani asa peot rerempodan daru masa salah, malah teu wani neuteup kana rarai Bah Aok. Kitu deui si Ohim, asa kapeupeuh mamaras eueuh alesan pikeun ngangles. Daru masa ongkoh ari Bah Aok pok deui nuluykeun omonganana. Tah ayeuna Jang Kulup, Abah teh kapapancenan ku indung hidep, kudu ngawarah hidep sangkan eling kana diri sarta sadar kana awak yen loba milampah salah hidep teh. Soca Bah Aok neuteub seukeut ka si Kulup, terus ka si Ohim. Duanana teu wani cengkat kawas bueuk meunang mabuk teh nyaan. Duanana eueuh nu wani ngomong, ngabetem bari jeung ratug jajantung diukna asa teu napak. Kulup, Ohim, nah bener hidep duaan anu ngajailan sapi Mang Sarman teh eta sapi nu pikaedan kitu. Cik jawab, sumuhun Abah. Tema si Kulup ngajawab jujur, dah hese neangan alasan lamun rek mungkir teh. Ari lauk emas anu tadi didaharku hidep, nah bener meunang ngalati balong Abah. Leres Abah, si Kulup beuki jero sorana. Meh-mehan teu kadenge ari si Ohim murungkut. Diukna bari tungkul tarangna meh-mehan adek kana tuur. Ngadenge kitu Bah Aok narik napas jero, hatena asa lugina. Lugina domeh si Kulup jeung si Ohim henteu ngangles, tapi ngaku sajujurna. Ku cara kitu pancen Bah Aok teu berat teuing. Kari mamagahan, kari ngelingan, sangkan duanana babalik pikir. Atuh pok nyarita deui. Syukur hidep duaan jujur. Ta ayeuna kieu Jang Kulup, Jang Ohim, Abah rek ngelingan anu pamungkas ye. Lamun pepeling anu ayeuna teu digugu, Abah moal tanggung jawab lamun kahidep duaan aya anu ngadakwa, atawa aya anu mergasa, atawa kumaha we ngaran-ngaran anu ambek sok poho kana wiwaha. Kitu ceuk Bah Aok, masih keneh bisa nahan kasabaran. Da anu sanyana mah geus jengkel nyang hareupan si Kulup jeung si Ohim teh anu bangorna kacida jeung lenger ka bina-bina sabab lain sakali milampah anu teu munasabah teh. Sumuhun Abah, kedah kumaha atuh uing teh? Ceuk si Kulup ngawani-wani maneh. Nanya kitu dibarung ku ratug jajantung, hatena pating sareblak. Ras inget ka indungna, pasti ayeuna teh keur jeurik bakat ku sedih pacampur jeung jengkel ka manehna. Kulup, ari hidep puasa, puasa Bah, nyahon teu naon ari hartina puasa? Jeung kudu kumaha ari puasa? Henteu Bah, teu terang. Tah, lamun kitu ti ayeuna kudu daek diajar ngaji, sing rajin ka masigit, dengekeun papatah palebe, utama nama sing hormat ka indung, ulah nganyerikeun hatena bisi doraka. Ari sabab lamun aya budak anu durhaka kanu jadi indung, boro-boro jelema jin oge ngewaeun. Kulup, si Kulup tungkul deui teu wani nembal. Pok deui Bah Aok nuluykeun omonganana. Geus, anu geus mah ku Abah dihampura. Ngan omat ulah sakali-kali deui. Ayeuna hayu urang ka masigit, urang milu taraweh, milu tadarus, milu ngadengekeun palebe
anu medar bag-bagan ajaran agama Islam. Lamun hidup teu nurut ka Abah, geus ulah ngaku deui kolot ka Abah. Los bae rek mana-mana oge. Abah moal nguruskeun. Kumaha? Kaharti kulup? Kahartos Abah. Syukur. Hayu ayeuna urang ka masjid. Tapi kade ieu, lamun keur salat taraweh ulah heureuy. Pamali Abah oge apa? Maneh mah lamun taraweh sok bari heureuy. Sok nyundul nu sujud atawa nyuntrungkeun anu ruku. Ti mimiti ayeuna eureunnan. Geus meujeuna eling maneh teh kulup. Mangga Abah. Tah, geus adan Isya. Hayu gawat, urang ka masjid. Bah aok mungkas omonganana. Terus cengkat bari magehan samping sarung. Jerut turun kaburuan, gagancangan muru ka masjid, dituturkeun ku si kulup jeung si Ohim. Samemeh nepi kanu dituju, si Ohim noel ka si kulup terus ngaharewos. Ari kuring kumaha kulup? Jeh nya sarua, hayu tuturkeun bah aok. Ulah wani-wani ngalawan sia. Maneh salilana kudu babarengan jeung uing. Tembal si kulup rada ketus. Panona ngadilak, untung tepati kaciri dageus poek. Nya heug atuh, heug, pasti uing nurut ka maneh kulup. Heuh syukur, yuk. Jep jempe, duanana mancat kana golodog masjid. Da masjid teh panggung, bilik hinis handapna palupuh anu dijieun tina awi surat. Kasampak teh ahli masjid keur sarolat sunat. Aya oge anu geus diuk nungguan qomat. Bah aok geus rengse salat sunat terus ngareret ka si kulup bari ngaharewos. Kulup, sangkan ulah kabawakeun heureuy ku batur. Hidup mah salatna kudu tukangeun imamnya. Kade yo, kudu inget kana papatah Abah. Ibadah sing bener ayeuna mah nya. Mangga Abah, tembah si kulup sarua ngaharewos. Tukung silila ngong anu qomat. Palebe anu geus maneh jadi imam nangtung terus ngalengkah lalaunan ka paimbaran malah teu poho memener heula samak. Jamaah baris ngaberes. Si kulup nurut kana papatah bah aok nangtung tukangeun imam di barung ratug jajantung. Ngan si Ohim rada jauh da kahalangan ku bah aok. Gancangna carita. Salat Isya geus rengse aman eueuh anu heureuy. Diteruskeun ku salat sunat ba'diyah aman eueuh anu heureuy. Terus taraweh sakumaha biasa menang sababaraha rakaat mah aman sarua eueuh nu heureuy. Barang keur salat witir rakaat anu kahiji palebah ruku kadenge di tukang aya anu brugbreg jigana mah aya anu lenger heureuy. Teu disangka mapai kahareup silih sunul bujur anu keur ruku nepi ka si kulup. Soloyong si kulup kahareup geduk kana bujur palebe atu gubrag palebe nyuksruk kana pojok paimbaran. Korejat si kulup hudang ret ka tukang hayang nyaho saha-sahana anu heureuy. Tapi keur kitu kalayang ti tukang aya kopeah meneran pisan kana beungeut si kulup. Gepruk keuna kana beungeut atuh si kulup ngarenjag. Tapi kopeah ngaceleng teuing ka mana. Dasar budak bangor aya anu maledog kitu teh. Rei ambek terus rarat-reret neangan barang anu bisa dipake maledog. Ret ka pelebe anu keur ugil-ugilan rek cengkat. Ret kana samak bret didudut satarikna. Terus digulung-gulung belewar dipake maledog kamana we keunana. Ari palebe boga rasa tanggung jawab sanajan tas tikus ruk oge terus merenahkeun deui dina tempat imam ngan geus teu make samak ayeuna mah. Allahu Akbar cenah terus sujud. Jamaah pak-pikpak memener dirina masing-masing sujud nurutan imam. Si kulup oge nurutan. Ari palebe kulantaran tadi tas tikus ruk teu sadar yen tempat sujud teh teu make samak ayeuna mah. Tapi adak kana palupuh. Sedengkeun palupuh kadadetkeun ku dua leungeun waktu sujud. Atu carang sarta kumis palebe maloncor kana conggang. Barang cengkat palupuh rapet deui. Kumis palebe kacapit. Gero bedasna keur. Aduh cenah bari meureuh deui peureus. Jamaah teu sadar brang nurutan saur manuk. Aduh cenah. Menang sajongjongan mah aman. Tapi tekung silila di tukang aya anu ngagik-gik seuri di pengkak.
Atuh nu sejen jadi kagaruwahkeun. Ger suri ting cakakak. Atuh teu bisa ditahan deui sarerea batal salat teh. Ari palebe, harita teh keur nyempot di pojok paimbaran bari ngusapan kumisna. Akhirna Bah Aok sadar, red ka palebe bari nanya daria. Palebe, kunaon ieu teh bet jiga nu lieur? Kalah milu heureuy kawas barudak. Aduh, hampura Abah. Lain heureuy, ieu kumis kacapit palupuh. Jawab palebe bangun eraeun. Ai, baru kacepet palupuh. Kacepet kumaha? Ari sama ka mana? Ceuk Bah Aok deui. Nyado ka teuing da geuning geus eueuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robbi. Bah Aok ngusap beungeutna. Ngomongna kitu teh bari terus nyarane kana bilik bari sila tutug. Panon melong ka para jamaah anu keur carolohok. Kabeh asa reuwas kareureunnakeun anu tadi ting cikikik oge ayeuna mah jempe ngahep-hep teu wani nyoara. Sanggeus rada lila reureuh. Palebe sanduk-sanduk menta dihampura da rumasa salah. Tapi ku Abah Aok dijentrekeun. Anu salah teh lain palebe, tapi salah sarerea. Bongan aya keneh anu wani heureuy. Si kulup reuwas, hatena ting sarblak, jajantungna wuwuh ratug. Akhirna sarerea mupakat, salat witir rek dibalikan deui. Prak sarerea salat. Alhamdulillah aman nepi ka rengse ayeuna mah. Akhirna jamaah teh saurang-saurang mulang. Aya anu rurusuhan, aya oge anu salse. Lila-lila Bah Aok ngaleos, palebe ngoleset balik ka imahna. Tinggal si kulup jeung si Ohim anu bingung. Anu pang bingung nama si kulup, sabab ku Bah Aok teu direret-reret acan. Cigana teh Bah Aok amekeun keneh ka si kulup, dabongan tadi ngajamret samak anu ngabalukarkeun palebe kacepet kumisna sarta salat witir jadi gagal. Peuting beuki jempling sora cihcir jeung jangkrik anu tadi reang patembalan teh ayeuna mah rehe simpe. Ari si kulup jeung si Ohim kawas anu kena ku tenung, duanana ngaharuleng teu puguh anu dipikiran. Rek ngomong asa eueuh pi omongeun, rek lumampah asa eueuh rampaeun, ngaji teu ngarti, salat teu bisa. Tapi lila-lila si Ohim sadar. Pok nanya ka sobatna anu keur ngahuleng. Kulup, nyaan ieu teh moal balik ka imah euy. Nyaan. Uing mah sieun dicarikan ku emak Ohim. Jaba ku Bah Aok dibaeudan deui euy. Malah palebe oge pasti amekeun deui ka uing teh. Jadi nya mending cicing we di dieu. Tema si kulup dari anaker. Ayeuna mah teu wanieun heureuy. Moal sieun sare di masjid doaan. Ceuk si Ohim deui. Hatena teu pati gilig sieun kumaonam. Mending mana jeung sare di garduh ronda? Si kulup malik nanya. Nyari dibandingkeun jeung di garduh ronda mah nya mending di masjid kulup. Tembal si Ohim. Nya heueuh. Geus we urang ngendong di dieu. Nah make mikiran balik segala. Si Ohim teu ngomong deui. Cacap ngomong kitu si kulup ngagoledag dina palupuh diangel kuleungeun. Ari si Ohim teu ngomong deui manehna oge ngagoler. Tapi teu jongjon kalah gulang-guling. Sakapeung nyangigir, sakapeung nangkarak, pikiranana kumalayang kanu lain-lain. Tapi kulantaran capek, lila-lila mah reup duanana sare. Kacaturkeun si kulup. Ti mimiti reup sare oge pikiranana henteu tenang. Cus cos bae kamana mendi, mikiran anu lain-lain balukar tina loba teuing kahariwang, sabab rumasa loba nyieun kasalahan, utamana mindeng nganyerikeun kana hate indung. Atuh barang reup sare teh teu asa sare. Anu karasa teh keur diuk dina batu sisi jalan, jebul aya nu datang, hiji lalaki tengah tubuh. Dedeganana wawag jangkung badag, sakur kulit anu katembong katara buluan baradag carang. Barang jol oge terus nanya kasih kulup sorana semu ngirung. Hai, jalma, ngaran maneh teh kolopnya? Bener, ngaran uing kulup. Ari maneh saha? Nah geuning make apal ka ngaran uing. Nyaho ti mana sia? Pan urang teh kakara tepung deuleu. Cek si kulup bari neuteup kanu nanya.
Ngaran aing Ajrak Indo. Bapa aing asal ti nagara Ajrak. Indung uing ti Sumedang. Gumlar dina Mega digedekeun di Sagara. Pangulinan di bumi di Sawalalga. Pangna aing apal kana ngaran maneh. Sabab maneh mah budak bangor. Kulup maneh teh anak durhaka. Sok ngalawan kakolot. Saban poe musingkeun indung. Mahiwal jeung jahil deui. Aduh, nyaho ti sasia. Nyanyahoanan teuing deuleu. Si kulup reuaseun. Sabab kalakuanana kanyahoan kabeh ku eta makhluk. Hahaha, hehehe. Tong loba tatanya sia. Ayeuna mah hayung urang init. Init ka mana? Si kulup beuki heraneun. Pokona namanya hayu init. Tempat maneh lain di dieu. Cacap omongan eta makhluk bujur si kulup hideng ngajungjung rek nuturkeun. Padahal hatena mah teu hayang milu. Malah mah sieun jeung hariwang bisi kumaonam. Kalayan teu sadar, si kulup terus ngalengkah nuturkeun makhluk anu ngaku ngaran Ajrak teh. Jalan anu disorang datar jeung lempeng. Eueuh sora anu kadenge. Ceuli asa ngahiung, sirah mepeg. Lila-lila dampal suku si kulup asa teu napak. Awakna asa ngalayang, hayang ngagero menta tulung teu bisa sabab ti corona asa mengpetan. Akhirna jog anjog ka hiji tempat. Si kulup hidang eureun, barang ditelek-telek, hareupeunana aya gawir cadas maninang tawing. Pok si Ajrak ngomong deui, "Olop, maneh kudu mapai gawir ka luhur. Ngarayap kawas cak-cak. Tuh, palebah tunggul aya liang goha. Maneh kudu asup kadinya. Lamun henteu bakal ragrag kana jungkrang dihandap loba batu anu sareukeut. Ari maneh rek ka mana? Hayu atuh bareng jeung maneh, Ajak. Bareng jeung uing hayu. Aing rek ngeder deui neangan budak anu bangor kawas maneh." Ngadenge kitu si kulup teu ngomong deui. Jajantungna wuwuh ratug sakujur awak ting sariak. Suku leuleus asa taya tangan pangawasa. Tapi aneh teu wani baha. Terus ngarayap mapai gawir cadas nurutan cak-cak. Tukung si lila nepi kana liang guha penuduhan si Ajrak tea. Blus asup di jero poek mani meredong. Amekan asa berat ngarenghap teu bisa bangblas jeung asa barau lukut deui. Si kulup ngarasa lieur tarangna kakenyudan sarta panonna asa carepel tur peurih. Lila-lila reup peureum sare tibra. Kacaturkeun si Ohim. Harita teh tengah peuting ngawang-ngawang sepi jempling taya sora anu kadenge. Kulisik si Ohim lilir. Terus gigisik. Geus kitu luak liuk bari ngumpulkeun lelembutan. Red ka kenca, red ka katuhu. Terus cengkat lalaunan. Gek diuk cumagug nangkep tuur. Kamana arisik. Kulup ya teh. Gerentes hatena bari terus luak liuk deui. Hate si Ohim beuki keung, heran pacampur jeung sieun. Jung nangtung, terus lelempangan di jero masigit. Padahal eueuh anu buni da kosong ngemplong kacaangan ku damar. Beuki lila beuki sadar yen si kulup geus eueuh atuh gero ngagorowok. "Kolop! Kolop! Lop! Kolop!" Jempe eueuh anu nembalan. Kaayaan anger kawas tadi, sepi jempling eueuh sora jangkrik-jangkrik acan. Rupa-rupa perasaan pacampur dina hatena, pagaliwota antara sieun, keung, melang jeung ambek kasih kulup sabab disangka ninggalkeun manehna. Orang ajar maneh mah kulup, tega ninggalkeun aing sia. Manya aing kudu sorangan di dieu. Kitu pokna sungudon. Tapi si Ohim ngahulang deui mikir, tereleng muru panto. Geus tepi kana panto teh diusapan, tulakna dititenan, tetela anger kawas sore basa ditulakan ku manehna. Nya kapikir ku si Ohim, mustahil si kulup balik sorangan ninggalkeun manehna, sabab tulak panto anger kitu. Aneh, mun balik di mana bijilna, lamun teu balik di mana cicingna. Kitu cek si Ohim. Tina banget mikir, timbul rupa-rupa perasaan aneh. Malah tepupuguh bulu punukna rui-rei maruringkak. Tungtungna si Ohim kaweur, boga pikiran yen si kulup leungit di rawu kelong atawa kabur nyingkahan wiwirang sabab rumasa loba dosa.
Geus kitu masih Ohim muka panto rurusuhan, terus lempang ngajugjug ka garduh ronda, susuganan aya ronda anu tanghi keneh. Sanajan bari jeung talag tolog da puguh poek. Akhirna si Ohim nepi ka garduh ronda, kabeneran aya duaan keur nunutan. Anu saurang ngeukepan kohkol awi bari nyarane kana tihang garduh. Datang-datang si Ohim ngaragamang kana panakol kohkol. Teu anta parah deui. Habak nakol kohkol satarikna malah terus ditihtirkeun. Nyapuguh ronda anu duaan teh ting gurubug reuwaseun. Malah kohkol awi anu tadi dikeukepan mecleng kalungkeun. Haok ronda anu tadi nunutan teh nyentak. Hei Ohim, nanaonan sia teh ha? Nakol kohkol sakarep-karep dolo. Jep sora kohkol jempe. Si Ohim atoheun nenyorona nyaring teh. Mang, si kulup leungit. Tulungan, si kulup leungit. Hah? Baruk si kulup leungit? Leungit kumaha? Sing puguh sia. Atu barabat si Ohim ngadadarkeun lalakonna. Dibejakeun kabeh teu aya anu kaliwat. Atu puguh ronda teh mani ngajenghok reuwas. Terus badami jeung baturna. Kacindekanana kohkol ditihtirkeun deui leuwih tarik. Malah ronda anu saurang mah gogorowokan. Tanghi! Ulah sarare teuing. Kituna teh bari terus dibarung ku sora kohkol anu ditihtirkeun. Cukung silila burudul loba anu datang, malah aya anu mawa oncor sagala. Sakur anu karek jebul silih tanya jeung baturna, malah palebe jeung Bah Aok oge geus daratang. Terus tatanya nu leuwih daria, kurona diterangkeun sakumaha cek omongan si Ohim. Cilaka. Nah kamana atuh si kulup teh? Cek Bah Aok bari ngusapan tarangna. Bah, urang tanya heula si Ohim, sugan we aya wawengan. Cek palebe bari ngareret ka si Ohim. Mangga palebe, sok tanya ku palebe. Temal Bah Aok. Yang Ohim, cing caritakeun nu bener. Samemeh si kulup leungit aya kajadian naon? Buah-buah pasea jeung hidupnya. Palebe nanya dari anaker. Socana melong kasih Ohim. Teu aya nanaon palebe. Dati sareng sena taraweh teh ngaharuleng bae. Ngobrol oge ukur saperluna. Geus kitu ngagoler dina palupuh. Ti harita teu terang nanaon uing mah. Ngan barang lilir bieu. Si kulup geus eueuh leungit. Jawab si Ohim bari pepeta. Oh kitu. Aduh kumaha atuh Bah? Kieu carana mah asa bingung ya. Cek palebe. Bener matak bingung ari kitu mah. Mani teu aya wawengan pisan. Tapi dah kudu diteangan si kulup teh. Hayu, ayeuna mah urang teangan ku sarerea. Bisi punung sarta bisi tega kana diri. Bisi kausap setan aya niat nandasa awak sorangan. Atawa bisi dirawu kelong. Atawa bisi ngalinur terus ngider bari teu sadar. Pokona mah kumaha bae kaayaanana si kulup kudu diteangan. Cik Bah Aok sumanget naker. Laras Bah, mupakatlah hayu urang teangan ku sarerea. Ngan kudu tarapti ye, jeung kudu mencar deui. Cek palebe bari pepeta. Atuh saterusna mah palebe jeung Bah Aok teh cuhcih paparentah. Ngabagi pancen sarta bari jeung papatah sangkan anu rek neangan tarapti jeung ati-ati. Sanggeus tarapti bring sarerea miang sejak neangan si kulup. Warga lemur Cihanjuang mencar ka madhab papat di jejeran ku inohong anu dipikolot. Sarerea ikhlas tur ngarasa wajib pikeun neangan si kulup. Sabab bodo gelo burung palung oge si kulup teh warga desa anu kudu dibelaan. Bareng jeung kitu si Ohim teu cicingeun. Manehna milu neangan bareng jeung warga desa anu sejenna. Saterusna, warga desa suhud naker dina mancen gawena, anu suni disungsi, anu anggang didatangan, sedong ditoong rungkun disusud, walungan dipapai, rungkun-rungkun dikorehan. Tapi nepi kakong korongok hayam can aya lacakna naon, anu diteangan lebeng teu kapanggih. Brai cahya pajar hibar di tebeh wetan. Peting geus manjing janari waktu ngagayuh ka subuh.
Ayam jago beki reang kong korongok. Tapi si kulup can aya laratan anu neangan baralik lengo. Warga desa kapaksa areurun heula sarta balik ka imahna sewang-sewangan sabab kudu sahur da isukna puasa keneh. Kulantaran si kulup can kapangih laratanana. Sanggeus salaur mah jalma-jalma teh daratang deui ka hareupeun masjid nunggu iber ti para inohong. Nah hare kumaha tuluyna sabab si kulup anu can kapangih kudu diteangan nepi ka jucungna. Palebe, kumaha di geus kieu yeuh? Rek kumaha pilampaheun urang? Ceuk bah au ka palebe anu ditanya rikat ngajawab. Bah, satungtung can kapanggih mah si kulup teh kudu diteangan. Tapi ayeuna mah kagok sakedap deui waktu salat subuh. Jadi mending urang salat subuh heula berjamaah. Engke rengse salat urang miang deui neangan si kulup. Tah kitu bah, jawab palebe. Oh nyanya mupakat lah. Ayo sekalian urang reureuh we heula ayeuna mah. Engke bada salat urang neangan deui. Geus puguh kitu mah kadang warga lemur Cihanjuang teh ngariung di pakarangan masjid bari nungguan waktuna salat subuh. Ayam jago beki reang kong korongok. Ti kajauhan kadenge sora bangkong patembalan, malah ti sisi lembur kadenge sora manuk saeran di sarada. Akhirna cunuk kana waktu subuh, tukang nakol bedug geus tatan-tatan. Jalma nu tadi ngariung nungtut carengkat rek abdas. Keur kitu pok palebe ngabejaan yen waktu subuh geus manjing. Takol bedug, saurna. Tolok tok, sora kohkol ditakol. Disusul ku nakol bedug. Barang habek, bep, bedug teh teu harus. Anu nakol colohok kulit bedug dipelong. Tapi teu panjang mikir. Tolok tok, nakol deui kohkol. Habek, nakol bedug deui. Bep, koceak anu ngagero ti jero bedug. Wah! Gibeg. Bedug ayun-ayunan kawas nu hirup atuh sarerea colohok. Palebe, sadaya nu ngagohak ti jero bedug. Ceuk bahaok. Gero palebe marentah kamerbot. Ikin, tong. Aya naon di jero bedug euy? Caangan ku oncor. Anu disebut ikin teu talangke. Gancang mawa oncor diacungkeun kana liang bedug bari ditoong. Barang breh aya jelema anu keur ngarengkol anu tembong sukuna wungkul. Jiga nama sirahna kadeukeut kulit bedug.